Carios anu ti payun tos dugi ka kaayaan di mana Neni dibinasa ku Kurdi sapara kanca. Estu telenges pisan nya para wargi kaum dangun netizen sadayana. Tah kumaha carios salajengna? Mangga urang lajengkeun. Terus tindakan orang saya terus kumaha ta bos? Kira-kira bos bukan rancang naon ta bos? Kumaha ta bos? Tentu aya tuh. Tentu bakal aya deui rancang dewek saterusna. Ngan ieu mah saeutik rada rasiah deuleu pikeun maraneh kabeh. Sabab maraneh kabeh memang teu kudu nyaho. Naon anu bakal dilakukeun ku dewek saterusna? Ayo nama hayu orang hari es lah tunuh sabab ayo nama waktu dah es istirahat hayu jawab Kurdi bari leos manehna ngagedik miheulaan ninggalkeun eta rohangan. Si Bokir katut tilu urang baturna anu memang rada borangan harita ti paparetot tuturkeun Kurdi sabab sieun ditinggalkeun. Bari kabeh oge taya nu apal. Lamun harita di deket sumur gelap teh aya jirim lelembutanana Neni nembongan grupa anu geus robah matak sieun anu nempokeun sabab Neni memang geus lain manusia deui tapi mangrupakeun arwah anu panasaran anu bakal jadi mamalakeun Kurdi dina waktuna. Kalayang jirim wujud di lembutan Neni tembong ngalayang asup ka jero eta sumur tempat manehna nungguan tempat di mana dirina jadi korban pembunuhan ku jalma jahat. Awas maraneh kabeh ulah aya anu wadi coba-coba deuleu hianat jeung ngebocorkeun ieu Rusia lamun maraneh kabeh teu hayang ngalaman nasib persis kawa si Neni ngarti? Kurdi teu bosan manehna mere paringetan jeung ngancam ka anak-anak buahna sangkan ulah coba-coba aya nu hianat ka dirina. Moal atuh bos. Sing percaya we ka kuring sakabeh. Yang kuring opatan moal aya nu wani hianat ka bos. Benar teu euy? Si Bokir anu harita ngajawab teh bari ngareret ka tilu ulang batureuna. Benar pisan bos. Kuring tangtu moal wani hianat atuh bos. Ari lain hayang ngalaman cilaka mah aduh barai teuing bos moal bos cek si Godin pon kitu deui cek anu sejena sarua ngajawabna teh kitu. Syukur atuh ari maraneh kabeh bakal tuhu ka dewek sabab eta pisan anu kahayang dewek oge maraneh kabeh kudu satya ka dewek ngarah hirup ilaing bisa dijamin ya sagalana dijamin ku dewek lamun maraneh satya ka dewek sok gerah rees ayeuna mah euy. Sabab dewek ayeuna ge geus teu kuat. Aduh. Sono hayang ngeukepan si Juanti. Pokna Kurdi bari leos deui manehna teh indit para wargi kaum dangu. Maksudna manehna rek muru ka kamarna tempat Juanti dikerem. Pikeun ngalaksanakeun niat jahatna. Tapi barang Kurdi tepi kalawang panto eta kamar. Bari langsung dibuka pantona ku Kurdi atuh Kurdi puguh jadi kaget kacida manehna sabab di jero eta kamar teh tetela tos teu aya sasaha para wargi kaum dangu. Juanti geus eueuh di tempatna sedengkeun kaayaan kamar teh padahal tetep anger teu robah. Panto kaca jandela kamarna masih dina kaayaan nutup rapih taya tapak urut muka. Hoi, Bokir, Kolin, Dasep, Hebut. Aduh, Kadaria mana kabeh? Kemut Kadaria euy.
Kurdi kadenge manehna tuluy ngagarawan ka sakabeh anak buahna bari beungeutna katara ngembang wera lantaran nafsu jeung hanjelu dumeh Juanti bet bisa eueuh di eta jero kamar. Anu sok padahal mah Juanti teh apan teu sadar linglung jiwana katambah pangaruh tinu obat bius ngajadikeun Juanti kapiuhan jeung pamohalan lamun Juanti bakal bisa kabur ti eta patempatan. Si Bokir katut tilu orang baturna anu harita karakrek dug pisan sare meureunnan kapaksa maranehna opatan harudang deui tinu ngagolerna. Bari silih tetep lantaran heran sabab Kurdi bet geus kadenge deui gegerawan ka maranehna opatan anu sakuduna mah kabeh geus waktuna sarare tibra harita teh. Menirilah di geruan teh maraneh mah. Piraku sirah karak antal kana banta geus langsung salarek kerek. Asa teu kudu sia. Yeuh. Hadir ge, sok. Tah geuning sudah datang. Yeuh. Tingali ku maraneh sakabeh. Si Juanti ayeuna jadi eueuh di ieu kamar euy. Cing maraneh. Tadi nandan si Juanti di mana Bokir? Didinya bos. Didinya. Mau nih Rispang didinya. Didinya, bener sia. Laras bos, aduh abon. Apaan si Juanti basa di jero kamar ita can kongsi sadar meureunnan, heh? Tina kapiuhna teh. Acan bos. Acan kan? Acan atunya. Tapi nah si Juanti bet eueuh ge ayeuna, heh? Bahaya. Eueuh tempo sia. Aduh. Pugu teu ngarti dewek ge ayeuna teh ya. Bos. Teu ngarti. Kurdi langsung manehna tumanya ka si Bokir waktu opatanana aya daratang nyampeurkeun ka palebah manehna. Si Bokir anu ditanya tembong manehna kalah ngadon kerung sababnya Juanti teh tetela geus kasampak eueuh di eta jero kamar. Ngan lamun disangka Juanti bisa kabur ninggalkeun eta patempatan bet asa teu mungkin. Ari lain aya jalma sejen mah anu wani ngabebaskeun dulungan Juanti bawa kabur ti eta patempatan. Kela bos. Nah hanya si Juanti teh ayeuna bet jadi eueuh kieu. Padahal mah si Juanti teh apan can kongsi sadar tina kapiuhanna teh. Aduh, aneh. Ayeuna bet bisa eueuh kabur kitu atau kumaha nya ieu teh. Aduh, bingung, heran. Pokna Bokir kalah ngadon nanya ka Kurdi. Nah, ari maneh teh Bokir? Ditanya ku dewek, kalah ngadon malik nanya ka dewek. Duh, sia mah. Pugu dewek teh nanya ka ilaing Bokir. Lamunnya si Juanti memang can sadar tina kapiuhanna harita tadi. Kumaha carana si Juanti ayeuna bisa kabur? Dewek mah benar-benar teu ngarti Bokir. Teu ngarti. Ceuk Kurdi gogodeg jeung keheul ka si Bokir. Keur kitu si Dasep tembong manehna nyamperkeun bari langsung ngomong ditujukeun ka Kurdi. Bos. Jadala kamar na oge. Aya nu hujan, bos. Sigana mah si Juanti teh kabur, bos. Kaliwatan jendela kamar. Pokna si Dasep bari nuluhkeun ku leungeunna ka palebah jendela kaca anu leukeun dipariksa kaayaanana ku si Dasep. Kurdi katingali huntuna kekerot nahan amarah. Nalika manehna mariksa kana kaayaan jendela kamar anu dituduhkeun ku si Dasep tadi tetela nya wae rujad. Balas dibuka paksa ngajadikeun engselna oge terus potong jeung kacana rengat. Bangsat! Edan sia. Eta si Juanti tetela bisa keneh kabur geuningan euy. Daya kieu mah urang kudu gancang susul eta mangkruk teh. Sugancan jauh ti ieu wilayah kaburna. Hayu buru urang mantau. Lain ngajaradog wae sia teh. Hayu, geuwat baturan aing. Nempo dunungan ambak-ambakan kawas kitu jeung diparentah kudu indit harita keneh kabeh teu wani baha. Tuluy maranehna nuturkeun kana mobil carry paodang anu dipake ku Kurdi, satu tas barake jaket khususna salaku grup preman bayaran Kurdi salila ieu. Sedengkeun ari Juanti anu keur di teanganana ngahaja manehna henteu mapai jalan raya mangsa dirina kabur. Ti imahna Kurdi sabab harita aya jalma anu wawa kabur Juanti duka teuing saha. Sabab beungeutna kahalangan ku tergos hideung ngajadikeun Juanti oge teu apal. Nah saha anu geus nulungan ngabebaskeun dirina tina cengkreman Kurdi harita. Nah ganti anjeun teu kudu sieun ka diri kuring. Sabab kuring memang lain tama jahat.
Justru sabalikna kuring ayeuna rek ngabebaskeun anjeun tina penyekapan jalma jahat seperti si Kurdi. Jeung wayahna urang ayeuna kudu asuk-asukan ka ieu jero kebon jagong teu ngaliwatan jalan raya. Sabab kuring yakin jalma seperti si Kurdi manehna pasti moal cicingeun. Manehna pasti bakal terus neangan jeung ngudag anjeun nalika manehna nyaho yen anjeun geus kabur eueuh ti imahna. Ceuk eta jalma anu tetela sora lalaki geuningan. Malah Juanti oge rasa-rasa manehna wawuh kana eta sora. Ngan Juanti can kepikiran saha-sahana jalma anu geus nulungan ka manehna peuting eta. Kira-kira datang wanci carang-cang tihang. Harita Juanti jeung eta jalma karak tepi ka hiji tempat. Anu pikeun Juanti mah henteu asing deui ka eta tempat teh. Anu tetela manehna geus dibawa ku eta jalma pikeun nyorang jalan anu baris anjog ka imah manehna sorangan. Waktu Juanti asup ka jero imahna dianterkeun ku eta jalma, manehna mungguh jadi hookeun ngembang kadu. Mangsa manehna ningali aya Pak Odang di tengah imah keur diuk dina kursi roda, bari Pak Odang oge ka tembong. Manehna curing hak terus mencerong ka Juanti bari pok ngomong. Aduh, Juanti, Juanti, minantu bapak. Ceuk Pak Odang bibirna ngageter mangsa nyebut ngaran minantuna. Mohon Bapak, ya abdi Juanti Bapak. Dupi ari ieu teh saha atuh Bapak? Jami anu nyanak abdi ka dieu teh saha? Sareng kaayaan ibu kumaha de Bapak ayeuna? Nah Bapak ayeuna bet tiasa aya di dieu. Kusaha dicanakna ka dieu Bapak? Sanes Bapak sareng ibu teh dicanak ka rumah sakit, malah abdi nyalira can kungsi besuk-besuk acan bagi kabeungkeut ku rupi-rupi masalah Bapak. Temba Juanti bari nyuuh deku hareupeun Pak Odang anu keur diuk dina kursi roda sarta lebeut ku rupa-rupa pertanyaan patali jeung runtuyan kejadian anu kaalaman ku kulawarga maranehna duaan. Pak Odang imut tuluy ngawalon. Ibu geus maot Juanti. Ibu geus ninggalkeun urang sarerea. Tinggal Bapak meureunnan anu masih keneh hirup teh Juanti. Sanajan Bapak ayeuna jadi tanpa daksa, lumpuh permanen. Bapak mah bisa lempang deui Juanti. Bapak salalawasna diuk dina kursi roda. Jeung ulah heran Juanti. Jalma anu geus nulungan diri hidup teh nyaeta salaki hidup Juanti. Rohman anak Bapak anu geus mawa pikeun terus cicing di dieu. Sabab imah Bapak geus dijual Juanti, dipake modal biaya rumah sakit urut Bapak jeung Ibu nalika dirawat di rumah sakit Juanti. Jawab Pak Odang dumareuda. Juanti mah atuh manehna terus jadi bedah cimata lantaran kahudang rasa kasedihna. Jeung asa ngimpi we sarta asa teu percaya meureunnan lamun harita jalma anu geus nulungan dirina teh tetela. Rohman salakina geuningan. Jeung sedihna mah lantaran tetela Bu Siti geus maot. Rohman gancang harita manehna ngalaan tergos hideungna anu masih ngahalangan beungeut. Tuluy diuk deku gigireun pamajikanana. Nyaeta Juanti anu keur ngingking ceurik sabari dirangkul ku Rohman tuluy ngomong. Juanti, cukup Juanti. Urang urah terus-terusan ngumbar wae kasedih kawas kieu. Ngeunaan maotna indung AA. Keun bae teu kudu dipikiran Juanti. Da meureunnan geus nasibna kudu kitu. Yen indung AA geus kudu waktuna mulih ka jati mulang ka asal. Urang oge anu liana tangtu bakal ngalaman hal anu sarua Juanti. Urang kabeh bakal ngalaman maot sabab geus jadi takdir sakabeh makhluk hirup anu kumeledang di alam dunya
bakal maot Juanti. Ibu. Tapi age kudu sadar yan ibu maut na alatan diminasa ku jalma jahat abdi yakin anu ngabunuh indung ka teh ditahan si Kurdi tur parah nama manehna teh lain sakadar hayang ngabinasa kolot wungkul tapi maranehna ge hayang ngabinasa ka diri sabab pikeun jalma seperti si Kurdi manehna tangtu hayang laluasa ngakakaya abdi tapi ngan aya untung nate harita teu kasampak aya dina eta kejadian anu sok padahal abdi teh kacida salempang ku teh lantaran nuju teu damang walas tapi syukur alhamdulillah tetela aya salamet tur sehat sabihara-sabihari. Urang tiasa dek riung mungpulung deui dieu patepatan. Sanajan urang duaan tos kalengitan indung kandung anu tos ninggalkeun urang pikeun salamina. Temba Juanti bari neuteup ka Rohman sarta dua leungeunna nyepengan kana puhu leungeun Rohman deudeuh naker. Nya ari lebah dinya nama age kudu muji syukur kanu agung Juanti. Yen masih keneh bisa disalamatkeun tina eta mara bahaya. Nya tur sabenerna mah peuting harita oge aya dina eta kajadian Juanti. Ngan teu apal harita sabab ceuk bapa katut jalma anu nulungan memang masih keneh dina kaayaan keur koma. Harita teh ibu jeung bapa memang ngahaja rek mawa pikeun diobaran ka saurang jalma ahli batin anu bisa ngubaran jalma tina korban ilmu teluh. Tapi nya hanyakal di perjalanan ibu jeung bapa kaburu dipegat ku jalma jahat Juanti. Tuk dina peuting harita pisan nepikeun kaayana kejadian Rajapati sedengkeun dikersakeun salamet Juanti. Nyapon kitu deui bapa nya sanajan nya luka alatan korban pakarang seukeut tapi bapa masih keneh kuat. Nya teu loba teuing keluarkeun getih teu siga emak. Tapi beda deui jeung kaayaan mama anu lukana leuwih parah. Akhirna mati tilar dunya henteu bisa ditulungan deui jiwana lantaran loba teuing ngeluarkeun getih. Cek Rohman manehna nerangkeun tina sabagian kajadian peuting harita anu geus kaliwat. Teras saha anu tos nulungan teh abdi hoyong apal sugan we abdi tiasa mulang tarima ka anjeunna anu geus nulungan teh nyaeta Ambu Maraah Juanti. Manehna geus nulungan harita keneh di tempat anu sepi turmet ku tatangkalan. Manehna henteu mawa langsung ka imahna sabab jauh teuing cenah lamun kudu dibawa ka imahna mah. Ya moal kaburuk waktu kitu. Lantaran kudu bisa nulungan Juanti dina peuting eta keneh. Nya sanggeus sadar bebas tina gangguan ilmu teluh manehna langsung nuduhkeun jalan ka pikeun miang ka imahna Kurdi. Nya Ambu Maraah oge sakaligus manehna anu ngabejaan ka yen Juanti diculik ku Kurdi. Nya leuwih na ti kitu Ambu Maraah kungsi ngingetan ka yen lamun geus lempang nyorangan jalan panuduh ti nini poma cenah ujang ulah wani ngalieuk ka tukang kitu cenah. Ujang kudu tetep noyod lempang melong ka hareup amanatna teh. Sabab lamun Ujang Rohman wani ngalieuk melong ka tukang, Ujang tangtu bakal kapahong atawa linglung poho jalan pikeun balik. Kitu cenah ta Juanti, jujutan anu sabenerna mah. Ceuk Rohman manehna nerangkeun deui kajadian anu sabenerna tur leuwih eces ka Juanti. Jadi anu nulungan teh bawa lain manusia tapi dedemit Gunung Kidul anu ngahajak geus nyalametkeun jiwa Pokna Juanti manehna nyobaan nebak saha anu geus nulungan ka Rohman peuting kamari. Ari disebutkeun dedemit mah bat asa teu mungkin deui Juanti. Sabab dedemit mah pagaweanana oge sarua jeung jin. Tukang ngagoda ka jalma jeung nyingsieunan jalma anu kurang imana. Sanes kitunya Pak. Jawab Rohman bari ngareret ka Pak Odang anu jadi bapakna anu direret gancang ngawalon.
Geus teu kudu dibahas deui ngeunaan eta mah anaking. Sabab taya untungna pikeun urang ngabahas saha anu geus nulungan ka hidep. Arek jin, rek dademit, rek nu tilem eta mah nya ukur rusia Allah. Allah mah memang ngahaja geus nulungan diri hidup ku cara ngaliwatan perantarana. Nyati makhluk-makhluk ciptaanana. Geus ya jeung deui anu pentingna mah keur Bapa. Atur matak ngabungahkeun Bapa nyata ya deui. Iwal ti diri hidup kabeh duaan anu ayana tetela ayeuna teh geus bisa saralamet tur bisa ngariung mungpulung deui jeung kulawarga. Sok ayeuna mah sing rineh kadinya, sing tentrem, istirahatkeun pikiran masing-masing. Geus waktuna ayeuna mah urang pikeun nyorang hirup nu anyar, bisa leupas tina masalah. Nya kitu Bapa mah. Atur mudah-mudahan ti mimiti ayeuna Kurdi bisa poho ka diri hidup Juanti. Henteu wanian deui ngaganggu kana rumah tangga hidup duaan. Atuh hidup anu keur kakandungan mudah-mudahan sing sehat. Pon kitu deui anu dikandungna sing sehat deui sarua sing alus milikna, sing alus dina tanggal lahirna, sing hade laku lampahna, sing digampangkeun rezekina. Kitu Bapa mah ayeuna mah nya atuh dina nalika ngalahirkeunana sing lungsur langsar deui nya. Atuh soleh daek pabakti ka indung bapana nalika nyorang kahirupan di alam dunia. Kitu ya Rahman. Amin, Amin Pak. Bapak. Amin. Loba deui obrolan-obrolan sejena anu harita lumangsung di imahna Rahman. Nya tiluan uplek ngerobrol pikeun ngaleburkeun rasa kasono antara anak bapak jeung minantu. Suka bungah tur kabeh miharep taya deui masalah anu ngaganggu kana kahirupan kulawarga maranehna tiluan. Tapi eta harapan teh tetela puguh can bisa jadi kenyataan keur maranehna tiluan. Sabab sanggeus liwat ti 3 poe kaburna Juanti ti imahna Kurdi, Kurdi terus indit ka Banten pikeun nepungan anu jadi guruna. Lantaran manehna masih keneh panasaran jeung hayang nyaho di mana ari Juanti ayeuna. Anu ku kituna rumah tangga Rahman katut Juanti pamohalan bisa aman jeung tentrem. Lamun Kurdi can ngarasa bosan pikeun ngaganggu kana katentreman rumah tangga maranehanana duaan dina waktu ayeuna. Teu kacaturkeun di jalana eta Kurdi. Manehna geus tepi ka tempat anu dituju. Nya manehna geus aya di jero imahna Kilayung. Diuk sila pahareup-hareup jeung Kilayung anu harita langsung tumanya ka Kurdi naon maksud pangna Kurdi aya datang ka dinya. Waluh. Aya maksud naon urang teh ah? Eta dia siga aya nu rek ditanyakeun ka urang eta. Ditanya kitu ku Kilayung gancang Kurdi ngajawab. Bet apalan aki mah geuning. Kuring datang ka dieu teh puguh rek ngecagkeun dongengna.